Para wargi anu mulia nu sami-sami ngabandungan dongeng di Mang Jaya Official di channel YouTube dongeng anu judulna Si Gomrang karangan Dede Rukmana urang teraskeun ayeuna nincak bagian ka 52 Wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Si Gomrang. Ieu dongeng para mitra karangan Dede Rukmana KS ayeuna teh nincak bagian ka 52. Kan mangga urang teraskeun. Si Gomrang ngapoe eta keneh miang rek miang deui pikeun maluruh di mana jeung ka mana inditna ningsi. Ari Nyimas Romlah hatena ngenes jeung ngangres ku nempo anu jadi anak. Rek indit deui jaba masih capek jabacan karuhan gancang pangi. Nyimas Romlah tuluy nyarita, karta anak king kase. Puguh mun ngaguguh hate mak mage hayang kumaha boa. Tapi mak ukur bisa ceurik da puguh geus sakieu kaayaanana. Geus ayeuna mah kieu nurutkeun jalan pikiran emak. Geus ayeuna mah hidup reureuh heulakeun poe isuk atawa pageto hidup ilunta paluruh nu jadi anak jeung pamajikan. Nya karta muga hidup sing sabar lan tawakal. Lalampahan meluruh jalma teh lain lelakon enteng-enteng. Leung basa mun langsung kepanggih nerajang dina henteu matak sangsara kana awak. Kitu ceuk Ki Jembar. Tapi si Gomrang estuning tara malikan deui ka kecapanana sakali nyebut hideung ta terus hideung. Emak, mau ge bah, uing lain teu nurut ka kolot mana kieu ge. Majeng abah teh masih ngalir rasa asih ka uing, masih nancep rasa kadeudeuh tapi nyaeta ari uing geunah galeus sare dina dipan jeung dahar anu ngeunah kariam. Ari uing anak uing jeung pamajikan eueuh nu ngarawatan meuleun gular-goler dina taneuh. Atau mun di kebon meureun di saung, mun di leuweung meureun dina jukut. Anapun tatangkalan aya sato aya itu dah. Geus hese nyawangna emak lah ku kituna. Pokona mah restu ti abah jeung ti emak we uing poe keneh rek lunta geusan maluruh ningsih jeung nu jadi anak. Si Gomrang geus teu bisa dicegah deui keukeuh niatna rek init atuh Nyimas Romlah jeung Ki Jembar. Ukur silih pelong ari ku kitu teh mah pantes. Saha salaki anu teu melang ka pamajikan komo sasat geus boga turunan. Nya atuh ari keukeuh jeung rek maksa ayeuna mah bral muga aya dina kasalametan. Nyimas Romlah nyarita kituna teh dibarungku beus cimata. Atuh para mitra sadaya bari jeung sedih teu euy-euy ngarasa tunggara es tuning teu kenat-kenat bang baluh kalbu es tuning terus ngaraksuk-suk mah. Nya cunga tuh ari dep keukeuh rek lunta muga-muga sing kepanggih nganawa moal rek meklan abah mah teu pugu da teu boga kaboga teu moal meklan naon-naon. Ki Jembar ngageuri sorana cacakan lain ka anak teges geus tembong kanyaah komo mun ka anak bener ka anak teges gancangna carita poe eta keneh dina mangsa panon poe geus mengok ngulon. Si Gomrang lunta deui pikeun maluruh nu jadi anak katut pamajikan. Ningsih duh, nah kumaha aturi nasib urang teh euy. Baheula dua kolot uing dibaruntakeun ayeuna kahirupan urang geus kieu. Nasibna iraha atuh. Tunggara anggeusana teh kasedih rek initna, kabingung rek pundungna. Paingan dina impian si Ningsih kaimpikeun teu balik. Horegnya we impian teh buah tina kanyataan atawa kembang tina kajadian. Cek si Gomrang anu kahirupanana teu waleh meunang tunggara jeung sangsara. Lampahna si Gomrang teu mapai jalan jajahan tapi kepat ngasru ka jero leuweung. Nu mimitina nincak pakebonan jeung pasir saterusna norobos jalan ka jero leuweung. Sabab si Gomrang boga kayakinan ningsih moal make jalan anu nambrak tapi pasti make jalan sisi. Hiji poe di tempat Nini Cantini aya saurang jajaka nu umurna kurang leuwih 15 tahun. Si Horeng eta budak jajaka Tayalianti Santika nyaeta anakna ningsih. Ti si Gomrang nu kiwari eta budak asana orok kiwari nincak jajaka. Aya paribasa para mitra sadaya teu dicaritakeun kumaha nincakna ieu jajaka ngan kocapkeun harita geus dina kayan budak teh balik. Hari-harita nu jadi indungna nyaeta ningsih
poe eta ningsih keur ngagelendut mapatahan Santika. Santika dasar terah anak jawara. Akina ngarupakeun hiji jalma nu beunang dipercaya deung. Samala apana nu jadi bapana nyata si Gomrang ngarupakeun saurang jalma nu hese pikeun yangan pitandingeunana. Ngan tetela darah si Gomrang anu sok ngalobakeun heureuy estuning teu nerap dina jiwa Santika mah. Kusabab dina sifat jeung tabeat Santika ngalap ka akina nyata Ki Jabur jeung ka inungna nyata kaning. Teu dilapok ningsih kedah carita teteupna seukeut ka Santika. Estuning nerapkeun rasa kanyaah salaku inung kanu jadi anak. Santika anak emak. Cing atuh ari ulin teh tong sok kamalinaan teuing najan nya hidep geus warawuh jeung sakabeh pangeusi ieu leuweung. Tapi tetep we kangaraning manusia estu beda jeung sato. Samalah poe mangkukna nya hidep lunta ti ieu tempat. Nya nu dimaksud hidep ngambah pilemuran. Sok terus terang we ka emak da mah teh moal ambek ka mana ulin teh. Ningsih dina mapagahan nu jadi anak estuning teu pika ambekeun ka Santika tapi estu matak pika ajriheun nu jadi anak. Kumaos mak? Parantos kalangkungan teuing ameng mak nanging da sanesna naon estuning hoyong nambih pangalaman pikeun pibakeuleun abdi mak. Syukur ari hidep daek mulik ti keur leuletik mah nyiar kabisa ti keur budak. Ma bungah jeung bagja sok sanajan hidap gelarna ka ieu alam teh teu ditungkulan ku bapa anu ngayuga. Ningsih nyarita kitu teh bari marabayekeun Cipanon. Ari ras inget kana kajadian nu geus lawas kaliwat. Meh orok jadi korban katelengesan si boge atur dirina kamo bisa nyalametkeun diri mun seug taya nu nulungan nyaeta Nini Cantini. Nyireungeuh nu jadi inung ngemeng cimata Santika reuwas kentak tumanya. Kunaon mak lir anu ngemuka sedih mungkin hapunten we tina saniskan kalepatan abdi mak nu sok musingkeun we ka emak. Lain ku perkara eta kasep anaki ngan pangna emang ngemuka sedih ari rasku talajak jeung paripola saurang jalma nyaeta musuh bapa hidep nu katelah goromolan banteng karaeng nu kiwari dipingpin ku nelasi boge. Tah pangna emang jeung hidep aya di ieu tempat lantaran peta polah nasi boge. Sedang waktu eta hidep masih orok beureum keneh nincak umur 6 bulan. Jadi urang cicing di tempat meureun leuwih ti 10 ti welasan taun. Janten urang teh pang aya di tempat teh jalaran diruksak kuno nalasi boge goromolan banteng karaeng mah. Memang telenges mah mun kitu mah. Hiji mangsa eta goromolan hamo diantep ku abdi mah malah diruksak di burak-balik tuman. Ulah wah kakasep anaki ari sabab pihak goromolan eta teh lain saeutik jumlahna jeung teu hanap ajen tahapan elmuna laluhur ke di mana jiwa hidep geus masagi ku aji pangarti kasipuh ku pangaweruh beral hidep geura tanjeurkeun kaadilan ceuk ningsih estuning deudeuh nyaah ka Santika nu jadi anakna. Teu lila sabot ningsih keur mapatahan Santika jol Nini Cantini kadinya bari mawa hayam leuweung beunang ngalah. Tah kasep incun ini. Iyo Nini maledog hayam meneran pisan keuna sok kainya Nyi Mas. Daging hayam tah ye parak-parak kadinya beuleum ieu buluna pikeuna piceunaan tuluy kumah prato paheuk diasakan. Cek Nini Cantini bari ngalungkeun hayam leuweung nu geus paeh gap kuning sih atuh ditampanan. Geus kitu mah tuluy nuju ka tukang ka tempat maksudna marek ngolah-ngolah eta daging hayam leuweung. Kumaha incu nah geus kacangking kabeh jurus ti Nini. Nini Cantini netep ka Santika di barungku ngalirna rasa kadeudeuh lir ka incu pituin. Sakedi-kedikeun Nini abdi tiasa neuleuman ilmu ti pangersan Nini. Nanging atuh abdi teh bawiraos we Nini sadaya ilmu nu tos nyampak teh estuning masih keneh kirang seug saupami abdi hiji mangsa kedah lunta pikeun ngabasmi ka angkara murkaan terutami jalmi-jalmi anu jahat. Ku kituna geura tuduhkeun atuh ku pangersan Nini nah di mana tur saha kinten-kinten upayus diteleuman ilmuna ku diri abdi teh. Ngadenge eta kecap tinu jadi incuna Nini Cantini tembong bunga hatena ari sabab tetela dina diri jeung jiwa Santika estuning geus nyampak sifat-sifat anu hade malah mah eueuh kana sifat ujub jeung takabur. Teu dilapok Nini Cantini ngajawab. Incu Nini kasep anaking deudeuh teuing tetelah hidep teh lain jajaka anu kapokan jeung ceehan.
Sakitu kunini dilatih ku ilmu-ilmu nu kacida hese jeung susah tur kiwari sakabeh ilmu dini geus ngalir dina jiwa hidup. Tapi teteh lah hidup masih keneh kakurangan ilmu. Dedeh teuing. Sifat eta teh memang kunini kaharti ari sabab salila urang hirup ku melenang di alam dunya. Kana ilmu mah memang urang teh kitunya ulah cukup ukur ti saurang guru wungkul, tapi kudu leuwih ti 2 atau 4 guru. Ngan kahade antara kataekan jeung henteu namahnya. Nini percaya jiwa hidup tangtu bakal kataekan ku rupa-rupa ilmu. Mugi-mugi wae tu Nini abdi tiasa nyanakna eta ilmu kangge ngabela kaum lemah nu teu tuah teu dosa tina ancaman jalma-jalma jarahat. Samalah hiji mangsa abdi hoyong bantro kakuatan jeung pihak gerombolan Banteng Karaeng nu dipingpin ku si Boge cenah Nini. Sareng abdi aya taroskeun haleres pun bapa teh kiwari nuju meuseuh ilmu. Memang bener Kasep, memang bener. Anak king bapa hidup teh ti poe anu geus lawas kaliwat samemeh hidup lahir teh. Heueuh lahir ka alam rame. Bapa hidup geus lunta nuju ka hiji tempat nu pikeun Nini teh sajaho nah tempat mana nu dijugjug ku bapa hidup teh tak kitu. Saha pandelana pun bapa teh Nini cek Santika nu memang can kungsi di bejaan ngeunaan ngaran bapana. Boh kunininya boh kuningsi. Ari panelah apa hidup teh nyaeta katelahna karta, bah karta anak king. Jandan panelah pun bapak teh karta nya Nini. Nya, tapi Nini terus terang salila Nini aya di dieu can pernah bantrok jeung bapa hidup. Can pernah panggih maksud teh nya muga-muga we kahareupna Nini bisa adu hareupan jeung bapa hidup hayang tepung babakuna mah. Moga-moga we tu Nininya cek Santika nu teu kebat neruskeun caritaanana kusabab kaburu joal mantening si nu geus ngolah-ngolah daging hayam leuweung atuh nyaeta nu disebut kasintu teh canggih garam mah. Ningali ningsih mawa harita teh hayam anu geus meunang masak. Atuh para mitra Nini Cantini tuluy nyarita. Tuh geuning geus asak meuni seungit sok kainya Pak Kasep. Urang hampol ku sararea. Saterusna tilu insan pangisi leuweung alas karoban. Atuh para mitra babarengan ngadahar daging hayam leuweung. Malah mah sanguna ge sangu liwet. Rengse dalahar daging hayam Santika amitan ka indungna. Dirina rek lunta pikeun ngayakeun latihan saperti biasa. Ningsih mere idin da puguh kuninina tong dihulag sina loba kanya. Cumana nyakin cenah make aya sangu sagala apan melak eta parehuma parwari. Aduh melak parehuma atuh ne atuh kumaha teh kumaha we dongeng walah kitu. Geus aya izin kitu mah Santika terus miang kaluar ti eta saung anu kalingkung ku rajegna tatangkalan. Kebat ngajugjug ka tempat nu sok dipake latihan. Sanggeus anjog ka eta tempat terus Santika singkilem. Atuh di palataran nu kacida lega tur kalingkung ku rajegna tutubuhan ngajadikeun salse jeung tenang napikeun Santika dina ngoning ngalatih diri. Balokan kai jeung awi paranti Santika luluncatan estuning kacida loba matok kana lemah. Moal nyangka Santika nu umur kakara 15 tahun pangawakan estuning ngeusi tulang-tulangna nyusun. Dada lebar dedegan estuning taya pisan kacawadna patut teu nganyuk rupa teu menta. Dedeg sampe rupa hade lain bobohongan. Buuk galing atuh diikat ku kulit macan pameran Nini Cantini. Geus temong gurat-gurat kajawaraan samalah keur Kasep teh dina lebah bibir temong kumis ngajepret. Mapaesan eta rupa. Pikeun sakedapan Santika nangtung pancuh tetep seukeut ibarat nempolawan. Geus kitu curelat jeleng-jeleng Santika luluncatan tina patokai hiji nepi ka nu sejena. Asalamet teu pisan rag-rag atawa labu. Geus kitu jeleng deui Santika luncat ka luhur dahan cuek nincak dahan teu pisan ragrag sok suwawana aya rasa paura. Curelat jeleng-jeleng Santika saterusna gagalacangan kumaha ilaharna monyet. Sanggeus meunang sarintakan Santika gagalacangan terus luncat ka handap bari awak dijuralitkeun. Jeleng juralit awak Santika jujurilitan ti luhur tangkal tug nepi ka luhur taneuh. Juralit cuek Santika napak lemah. Koloyong Santika ngoloyong ka tempat nu sok dipake reureuh. Aya hade mun dina waktu ieu aing ngageroan si Coleng. Cek Santika bari terus ngagorowok auhan bulak-balik nu maksudna mah nyaeta manggil sobatnya macan belang nu ku Santika dibere ngaran si Coleng.
Coleng, geura datang anjeun kareupeun kula Coleng. Cek Santika si Coleng macan belang nu memang teu pati jauh ti eta tempat latihan Santika. Ngadenge panelah dirina kitu si Coleng bubuhan hiji sato nu geus dalit, tur wawuh bau hawa jalma tur anu geus pernah nulungan ka manehna. Curinghak jurung kunung si Coleng nangtung terus irungna jeung celina rancung. Sanggeus tetela kaambe eta bau hawa jalma nu kaluar ti sobatna. Lep si Coleng ngadepong geus kitu gajleng si Coleng loncat. Kanu bala gorobas curelat celeng. Celegedeg si Coleng geus ajeg ngadepong hareupeun Santika. Santika sakitu didatangan ku hiji macan belang nu gedena ised ti domba. Teu boga rasa sieun atawa terus lumpat. Kalah pok Santika kedal tumanya kasih Coleng. Wah, tetela anjeun mibana seukeut luar biasa Coleng. Kula bunga kabunga hate kula mun seug dibandingkeun jeung kalakuan Andika nu bener nunjukeun sato, nu dibantur dibandingkeun jeung saurang jalma nu ahlak katu tabeatna sato, leuwih bungah nyang hareupan wujud Andika ka ulama. Nah, teu kaganggu kula ngageroan maneh Coleng. Santika neuteup antep kasih Coleng nu terus depa hareupeun Santika buntut dikupat kepotkeun. Teu lila si Coleng ngagerem sora mata keung jeung pikasieun. Syukur ari Andika teu boga rasa kaganggu maku kula. Nganyata ieu teh Coleng kieu satulusna para mitra. Santika ibarat ka jalma biasa ngajak ngobrol ka sato nu pada mikasieun ku sakabeh jalma kasaba kajabati jalma nu ngabogan ilmu pamaruh sato. Si Coleng tanda ngajawab jeung ngarti kana caritaan sobatna, iwa tinggal gerem jeung calawa. Da atuh ayeuna mah Coleng, jig maneh geura balik deui ka tempat maneh ngan omat di mana kula minta bantuan ti maneh, wayahna maneh kudu datangnya. Sabab panan urang teh wawuh jeung maneh teh, alatan maneh ditulungan ku kula. Sawaktu awak maneh nyata kacepet ku dua batu anu ngagencet awak maneh. Coba mun ku kula diantap moal boa kiwari maneh geus jadi bugang, geura balik ka ditu. Cek Santika nu tetela wawuhna ka macan belang ibarat ka jalma bae. Sedang si Coleng satu tas sobatna nitah balik jurung kunung si Coleng ngajurung kunung. Geus kitu gaur si Coleng ngagaur handaruan. Samalah loba sasatoan sejen nu birat. Manuk loba nu murag sanggeus ngagaur kadua kalian tanda amitan. Gajeleng curelat les kuroba sarita para mitra sadaya. Si Coleng jilimna ngereles ngiles tina paneteupna Santi. Ari Santika sajungna si Coleng ngejat saterusna Santika lunta. Antetela teu ka tempat nini cantini tapi labas kawetankeun teuing reka mana. Si horeng Santika ngajugjug ka hiji talaga nu aya wetaneun tempat ninina atawa nu aya sawetaneun leuweung alas kobar. Talaga nu dijugjug nyaeta hiji talaga anu kawengku ku leuweung alas kobar jeung ku leuweung bubulak. Leuweung bubulak nu eta leuweung bubulak kabeh ditu nama memang geus aya lembur, nyata lembur bubulak jeung lembur sejen. Ari talaga nu kawengku ku eta dua leuweung nurutkeun hiji carita, eta talaga asal tina hiji jimat nu disebut cupu mati. Ngan ku sabab jadi rebutan antukna cupu teh dialungkeun ka tengah talaga nyata ka tengah leuweung. Nya ragrag di tengah-tengah leuweung ngan satu tah cupu manik ragrag kadinya. Cupu nu diparebutkeun teh leungit teuing ka mana ngan nu jelas mah di eta tempat geus aya talaga. Pada hati samemehna eta leuweung teh eueuh talaga ngan ukur leuweung geledeg. Para mitra kaum dang, sanggeus aya nu nganyahwankeun di eta tempat aya talaga, saterusna talaga teh cenah asa tina cupu manik nu ragrag alatan diparebutkeun. Kusabab teu kanyahoan ngaranna nya antukna eta talaga di ngaranan Talaga Nirmala. Sapedah di eta talaga aya dua insan keur lalayaran nu saurang katelah Nirmala, saurang lalaki katelah Renggawa. Dua insan keur maheutkeun pasinijang dipasang subaya. Nyata milik diri kadar bagja Renggawa jeung Nirmala nu keur lalayaran karem ka dasar talaga. Teu bisa ditulungan deui antukna Nirmala jeung Renggawa jadi eusi eta talaga nya katelah Talaga Nirmala. Tug nepi ka mangsa harita. Santika nu geus anyog ka sisi eta talaga terus muru ka sahanapeun runggunukna tangkal. Sanggeus anyogek Santika diuk panoneuteub kana herangna cai talaga. Lambak pating siriwik ibarat keur silih udag tetempoan matak geunah nyawang ka tengah talaga. Teu karasa Santika ngedalkeun hiji carita.
dunya abong alam papasangan sapanjangetan ngulon deui anjeun ngaliwat paselang jeung robahna wanci. Cai talaga anjeun geus mere kerasa kasuka pikeun jalma nu nenyo. Anjeun herang lir herangna bentang barana. Ting burila keleuting ngacarela. Na iraha atuh pikeun kuring terap bagja. Rasa sukma rasa bagjangan ukur dilalangsean ku ayana kajadian. Talaga muga anjeun mere tiis kana hate nu keureuh saradi. Iwa anjeun nu bisa nenangkeun rasa. Kitu cek Santika bari panonama neuteub ka tengah cai talaga nu lambakna pating sirbi ka sisi eta talaga. Sabot Santika keur diuk jauh tina jugjugan anggang tina sawangan. Ka tempat Santika diuk geus aya saurang wanoja nu datang. Eta wanoja teu pangling pikeun anu geus pernah tepung. Si horeng eta wanoja anakna si Bogel atawa anak Sari Puspa anu remen ulin ka dieu. Eta wanoja nalah Puspita. Baranggok ka eta tempat pohara ruas jeung kaget. Kusabab tempat diukna geus aya nu ngandih. Tur ku saurang jajaka kasep estu eueuh cawadeunana. Puspita bingung rek balik deui geus kagok datang ari terus cicing asa teu puguh da moal nya kudu diusir mah. Malah antukna Puspita terus ngagrentes jeroning hate. Ae nasaha lalaki nu geus diuk ni heulaan aing. Da basa poe tukang mah sidik anu remen ulin ka dieu iwati aing sorangan. Tapi ari ayeuna nasahanya jeung urang mana? Jeung naon maksudna pangna ulin ka ieu talaga teh? Ceuk hate Puspita. Santika nu keur jongjo neuteub herangna cai talaga boga pirasat. Yen sajabana aya dirina, di eta tempat geus aya jirim sejen. Ku kituna jung Santika nangtung terus semalikeun awakna. Barang ret ka tukang pohara kaget jeung reuwas. Ari sabab disetokangeun dirina geus aya saurang wanoja nu keur nangtung. Santika gugup bari rada ngajauhan tur bari arap-ap eureup pok Santika kedah atuman. Geuning bet aya jalmi sanes ari manawi teh ukur abdi we wungkul. Nu sok ngambah ieu talaga teh horeng geuning aya nu langkung ti abdi cenah pokna bari tuluy beuki mundur. Puspita najan hate dag digdug pok nempas caritaan Santika. Kenumawi abdi ge ngaraos reuwas ari margi ka ieu tempat bet aya insan nu sanes ari manawi teh mung abdi wungkul we nu sok ka ieu talaga teh. Pokrena bari terus tumungkul bet era jeung serab paneuteub beungeut jeung saurang jajaka nu dedeganana matak ngahudangkeun rasa teu lila pok Santika nempas deui. Atuh tos tepang kieu mah moal nya salah saurang kedah muli deui atawa cohagna mah diusir. Apan urang sasami jalmi sanes ari sifat jalmi jeung jalmi sok silih wanohkeun angot hiji pameget sareng istri mah. Ceuk Santika mimiti dibere rasa kawani. Kitunya biasana ari pameget mah sok nyarios kitu upami hoyong kenal sareng terang ka hiji nami wanoja nanging asa teu aya pamengan mangga atuh ari bade ngawanohkeun mah. Ceuk Puspita terus tungkul bet era diteuteub ku hiji jajaka kasep. Nuhun atuh ari jisim abdi mah katelama Santika. Lembur matuh banyak karang pamidangan mah nya kitu. Di aya di tengah leuweung luang liwung sok isin nyebatkeunana. Nanging bilih panasaran nya urang sebatkeun we. Tempat abdi di leuweung alas kobar kuloneun ieu talaga. Tacekap panginten sakitu oge. Ceuk Santika nerangkeun panelah jeung tempatna. Puspita rumenghap tembong lebah dari guna. Aya sapasang tonjolan ibarat buah cengkir sapasang teu lila pok Puspita kedah jawaban. Upami salira ngenalkeun panelah Santika, jisim abdi katelah Puspita tempat panganyrekan di lembur bubular. Aya sawetaneun ieu talaga, ceuk Puspita bari tungkul deui. Janten kitu nya atuh urang dinten ieu teh tiasa ditepangkeun. Ari manawi teh mung abdi wungkul we nu sok ngalanto ka ieu tempat teh horeng. Sajabiti abdi aya deui hiji bentang nu ragrag ka ieu tempat. Siga nama ieu teh anugerah tinu Maha Kawasa, tinu Maha Agung ka diri abdi kedah tepang sareng salira. Geura mangga atuh linggih, teu sae ngaras ngadeg wae mah. Hatur nuhun mangga atuh bade teraskeun mah bilih kaganggu. Mun teu pisan-pisan. Teu pisan gaduh raos asa kaganggu malih mabingah nu aya. Tempas Santika. Bari Santika sorangan jongjo nangtung. Puspita kusabab memang geus ngarasa cangkeul akhirna mah ngeteyep gegek diuk bari tetep
terus tungkul. Para mitra anu mulya anti akhirna Santi kaget terus ngeteyap gek diuk ngan jelas teu wani deket ku sabab ngarasa era Puspita anu memang jiwana sonagar pok miheulaan ngajak nyarita satu tas silih wanohkeun. Para wargi anu mulya akhirna Santika oge terus ngeteyap gek diuk ngan jelas teu wani deket ku sabab ngarasa era Puspita nu memang jiwana sonagar pok miheulaan ngajak nyarita satu tas silih wano. Saderek Santika atau sabarakali salira ngambah ka ieu talaga. Cenapokna bari maling reret. Komi dipercandan mah tos aya kana 5 kalina tikawit dicacana ku nini dugi kawantun ngambah nyalira. Saha panalah nini salira teh kitu? Panalah nini mah nyebatkeun teh nini Cantini. Tah pun nini nu sok sering ngajak amengan ka ieu tempat mung asa teu kantos tepang sareng salira mah. Nya panginten benten waktu salira sumping ka dieu abdi enjingna dongkap ka dieu ayeuna kalersan sareng datangna cek Puspita teh sadar dirina mimiti kaancikan hiji rasa nu susah pikeun nyebut ngan jelas ti mimiti gok tempo Santika jajantung Puspita terus motah lir motahna cai talaga hate teu weleh sumereret komo sanggeus paneuteub mah nu pateuteub beungeut pikeun Puspita sanajan kakara tepung hatena geus mimiti kabeuli boga sangkaan mun Santika nyata anakna si Gomrang musuh satru kabuyutan bapana. Tapi boh Santika boh Puspita teu nyarahongeun bisa ngagigireun maranehna wawuh jeung silih wanohkeun teh kadua kolot nama estuning pasalia pisan musuh gerot lain bobodohan. Teu lila pok Santika kedalisan. Saderek Puspita urang tepang anu munggaran di ieu tempat nu kawengku ku hiji talaga naha sakinten salira kaabotan wawanohan sareng jisim abdi nu sakieu goreng rupana jajaka sanes wadalan kota lalaki nu sakadar biji ti leuweung ceuk Santika bari panon tetep neuteub ka hari kang jisim abdi ge teu aya basa kaabotan teu aya si itu si eta ari wanoh mah mangga teh teuing mung sawangsuna upami tadi salira nyebatkeun jajaka sanes di kota naon bentenna sareng abdi pan abdi ge sami wanoja sanes di kota istri bijeu ti pasisian anu kawengku ukur ku geledegna leuweung samari apanan seueur istri-istri nu binangkit wanoja anu ti padesaan oge temal Puspita anu beuki dieu atra beuki kataji kurengkak paripolah jiwa Santika pon kitu di Santika teu bisa ngabobodo diri sorangan ti mimiti amprok jonghok pateuteub beungeut jeung Puspita hatena terus kakoet jajantungna beterus katiru nu saterusna eta dua nonoman teh ngedalkeun deui lisana yen maranehna dina hiji poe rek datang ka eta tempat pikeun neruskeun deui obrolanana teu lila para mitra Santika nu miheulaan nyarita. Puspita bilih kalalamian teuing maklum urang aya di tengah leuweung tur namai patepang ayeuna pisan abdi bade amitan ari margi bilih punini dedeupeun ceuk Santika bari jung cengkat sedang Puspita pok ngawalon dilujeng angkat saderek Santika mugi di antara urang sing tepang deui kitu ceuk Puspita bari maledogkeun imut ka Santika teu wasa nampak terus tungkul bari hate ratu dagdi aya saena upami salira heula nu langkung ti payun mulang ina atuh saha nu ti payun ka dieu cenah pokna bari teu weleh imut siga teu bosen-bosen Puspita neuteub ka Santika waktosna seep